Oge sampeyan kuring hormat tuan rumah Bapak RT, Pak Lurah, hatur nuhun punten tos ngariliweuh. Kuring tokoh agama, Ibu Ketua Majelis Taklim menawi aya Bapak Ibu sadaya kumpul sebagai hiji-hiji sang anu kuring hormat. Alhamdulillah simkuring biasa sumping Kak RW sebenarnya teh RW 06 RT juga nyanyinya RT 5. Alhamdulillah sok sanaos palinten kapungkur simkuring tekan sumping menuju kampanye usaha simkuring dipercankan keluarga masyarakat Purwakarta khususna oge Karawang simkuring janten wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat. Sok sanaos simkuring menuju nyalon kamari 2014 tegocik terang temu gocik ngawur gocik ya alhamdulillah Allah nakdirkeun simkuring janten anggota DPRD Provinsi Jawa Barat PDI Perjuangan. Simkuring ngarasan di Komisi Hiji, ayeuna tos bade ka 4 tahun kayaknya, 4 tahun jalan. Utami nama simkuring paniten. Ieu teh tugas upami tos janten teh sebagai wakil rakyat kedah nyungkingan deui ka Bapak sareng Ibu bentuk tanggung jawab simkuring kana jabatan simkuring nu diamanahkeun kedah pangandeun situena sok sanaon cenah kami ke simkuring mah cenah solusi bapak nu pojok tuh simkuring mah cenah da teu wawuh kabeli teh coba da teu nyoblos teh sawios siapa teh sawios Pak nyoblos Bu upami mas janten mah simkuring teu bade ngawilah-wilah sadayana masyarakat eta khusus dan aya di Purwakarta simkuring sebagai wakil rakyatna wajib simkuring nepanganana kasaha wae aya khususna warga masyarakat Purwakarta. Rese simkuring alhamdulillah upami teh simkuring hoyong ka tincak sadaya desa Kabupaten Purwakarta aya 182 desa termasuk kelurahan ya. Eta teh minimal kedah janten anggota dewan teh 2 periode. Simkuring ngapain yang bilang tadi ayo katan terang makin buat ciis cacahnya dan membaca pendapat simkuring tantan alhamdulillah bekas pikiran tekan langsung jantan kedah jantan anggota DPRD Provinsi teh sebagai wakil rakyat minimal 2 kali itu tiasa kasumpingan ke tiap desa Karawang kumargi kitu sok pilih aya nu kapungkur simkuring cenah nepangan sumping tapi ayeuna dajang kasumpingan deui dajang katepangan deui hapunten sana simkuring henteu emot ka masyarakat Purwakarta tapi ka konstituensi simkuring tugas simkuring reses nalina reses tepangan deui sumping deui ka Bapak sareng Ibu anu maksad bade nampung aspirasi sok pilih aya program-program di lingkungan Bapak sareng Ibu anu teu kaakomodir ku pemerintah setempat. Alhamdulillah simkuring upami aspirasi anu dicanda ka Purwakarta upami bansos hibah seseueurna ka masjid atau majelis taklim kabantosanana aspirasinya. Alhamdulillah samari anu terakhir perubahan 2017 aya 7 nya kamu masjid terus
sa Kabupaten Purwakarta Kajan Karawang. Alhamdulillah. Sok sangawas sakedik ya. Bapak sareng Ibu inti nama pangintaran simkuring insyaallah sakamampuan simkuring nampung aspirasi sesuai kemampuan simkuring upami tiama aya anu kedah diajarkeun insyaallah simkuring bantos upami terkait bantuan keuangan sesuai simkuring ka dinas pendidikan ka dinas pertanian. Alhamdulillah sesueuna ka Purwakarta Karawang sakat dakumari kapungkur simkuring pangseueuna suanten di Purwakarta aya 33.000. Jantan aspirasinya seueur ka Purwakarta. Bapak sareng Ibu salajengna nu periode gubernur oge aya pemilihan bupati sareng wakil bupati kita tahun 2018 teh 2 kartu Bapak sareng dipasihan kanggo pemilihan gubernur wakil gubernur sareng bupati oge wakil bupati tah tangtosna oge simkuring percanten ka warga masyarakat anu khususna di lingkungan RW ERT 05 ini Bapak sareng Ibu cerdas akan mampu memilah dan memilih mana yang terbaik khususnya untuk Kabupaten Purwakarta oge kanggo gubernur. Kalaresan upami kanggo gubernur tangtosna oge Bapak sareng Ibu kuninga simkuring ti PDI Perjuangan tah upami kanggo calon gubernur sareng wakil gubernur calon kanggo gubernurna Bapak TP Hasanuddin kalasan anjeunna jenderal di TNI anu ayeuna kata nyalon mah janten anggota DPR RI mugi ka 2 periode ayeuna teh calonna mantan Kapolda Bapak Haji Anton Carlyan simkuring percanten kader terbaik religius karena simkuring kantos jantan makmum menuju Pak TP Hasanuddin imamna insyaallah salajengna oge kanggo Kabupaten Purwakarta karasan tos kauninga diusung ke PDI Perjuangan Bapak Fadil Karsoma oge sareng